Bismillahirrohmanirrohim. Dosa anu sok dilakonan ku sampean anu salajengna nyaeta kabur tina pangperangan. Narana teh bahasa Arabna teh piror minazahpi. Kabur tina pangperangan teh doraka eta teh. Keur perang kabur ulah. Wayahna we. Kedah dilaksanakeun diteruskeun perangna. Genep duwi ka 11 tadi teh dibacana. Genep istri kabur ti carogena atawa abid kabur ti dunungan nana. Doraka eta teh istri kabur ti carogena. Dosa sampean. Abid kabur ti dununganana sami. Ulah. 7. Ninggalkeun ngurus murang kalih. Ninggalkeun ngurus murang kalih urang teh boga budak. Kalah ka teu diurus. Luren lah kabur cek bapakna teh tah misalna teh nya. Atawa cek indungna teh pas boga budak teh kabur ngeuk aya ngurus budak teh. Dosa eta teh kolot teh. Hartos. 8. Ngalengkahan punduk batur di masjid. Di masjid dengan contoh seperti jumaahan. Kan caralik batur teh nya. Nuju jumaahan pada jumaahan di masjid misalna teh contohna teh. Pas teh urang teh ngalangkung ngalengkahan pundukna dosa eta teh. Salapan. Ngalangkung kapayuneun jalmi anu nuju salat. Kade. Aya jalmi anu nuju salat ulah ngalangkung kana kapayuneunana. Kalah kapangkereun nana kecuali jauh. Ai jauh mah beda deui. Hartos deh dosa kade. Ngalangkung kapayuneun jalmi anu nuju salat. 10. Ngalonjorkeun sampean atanapi ngalengkahan Al-Qur'an. Sampean teh ditangunyarkeun kana Qur'an. Dosa sampean eta teh. Atawa Al-Qur'an dilengkahan. Dosa sami sampean urang teh ulah eta teh. 11. Ninggalkeun kawajiban ti Allah. Naon we kawajiban ti Allah? Salat kalah ditinggalkeun. Dosa eta teh. Gimana? Lanjut? So. Ngariksa anggota badan. Sarabnya pareman. Oh. Sarab teuing. Ari dosa badan nyaeta hiji nganyi nyeri ibu rama. Margi aya dawuhan Allah. Sarab teuing tadi. Sok. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibaro ahaduhuma au kilahuma pala takul lahuma uppi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sareng pangeran ajeun tos ngawajibkeun jeung teu kenging ibadah kajabi ka Allah sareng kedah midap ka ibu rama bos salah sawios satanapi duanana tos sepuh bari diurus ku anjeun maka teu kenging nyebatkeun sareng teu inta kaduana sareng kedah nyarios salawan bahasa anu sahe. 2. Megatkeun baraya. 3. Milaraan tanam nyeri tatanggi. 4. Ngaya dengan warna
anu hideung atanapi kucet ngahalangan kana cai. 5 istri nyarupaan pemuket atawa sebalikna pemuket nyarupaan istri ngargi aya hadis. La'anallahul mutasabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i birrijal. Hak hartosna Hartosna along ngalaonat ka pemuket anu nyarupaan ka istri sareng istri anu nyarupaan ka pemuket. ayeuna mah pasal kadua bade ngajelaskeun ngariksa anggota badan. Berarti badan orang teh kedah dijaga tina perbuatan dosa. Maka dina ieu pasal bade ngajelaskeun dosa anu sok dilakonan ku badan. Ngarah badan orang teu dosa, jadi sing apal heula naon wae dosa anu sok dilakonan ku badan. Mun geus apal bahwa eta teh dosa badan, maka badan orang teh bakal nyingkahan karena eta pagawean dosa da apal dosa. Hiji nu kalebet dosa badan teh nganyenyeri ibu rama. Terang nganyenyeri ibu rama. Terang. Nganyenyeri ibu rama ulah eta teh. Baik itu menyakiti dengan secara fisik atau menyakiti perasaan anak tekenging. Sabab aya dawuhan Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna idakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qada rabbuka jeung pangeran anjeun geus ngawajibkeun alla ta'budu illa iyyah yen teu kenging ibadah kajabi ka Allah. Wa bil walidaini ihsana sareng kedah midamel kasaean ka ibu rama. Hiji ulah aya anu diibadahan kecuali Allah. Ulah kanu saejan ibadah teh kudu kasah hungkul ka Allah hungkul. 2 kudu berbuat baik ka ibu rama. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma boh salah sawios ti ibu rama teh aya anu naon boh salah sawios tos sepuh au kilahuma atawa duanana anu tos sepuh teh. Jadi kedua orang tua mah ayah jeung bunda, ibu jeung bapak, baik itu ngorakene atawa tos kolot atawa duanana nu kolot atawa nu ngorakna teh atawa salah sahijina nu kolot nu ngorakna teh tetep kedah berbuat baik ka ibu jeung karama teh. Ulah kieu dang ngorakeneh ibu rama urang teh moal berbuat baik dang ngorakeneh ieu kadugaeun tah ulah kitu. Kewe geus kolot tah teu kenging kitu. Janten berbuat ka ibu rama mah baik itu ibu rama urang ngorakeneh atawa geus kolot sama-sama kedah berbuat baik. Mun pedah meureun ari berbuat baik ka ibu rama anu ngorakeneh mah henteu seperti berbuat baik ka ibu rama anu geus kolot makan kadang pikun kadang tetiasa mapah tetiasa nyarios jelas tetiasa nguping jelas beda gitu berbuat baik teh. Pala takul lahuma upin cenah maka kenging nyebatkeun janten kanu janten ibu rama mah ulah nyebutkeun atuh dosa eta teh
tekenging kade teh alnya. Nah, nyentak atuh. Pala takul lahuma upin. Ka ibu jeung ka rama mah ulah ngomong nyentak. Osok deh al nyentak. Tah tekenging kade. Lain nyentak etang upin mah. Ngomong Nah nyentak mah walatan harhuma. Ulah nyentak. Ngomong teh. Naon atuh? Tah eta teh nyentak. Dosa eta teh. Sabab cekna Quran ogen teu kenging. Kade mah. Kudu kumaha tuh nyarios ka ibu rama teh al. Wa kullahuma qaulan karima. Nyarios teh ka ibu rama mah kudu cariosan anu sae. Anu leuleuy. Anu lemah lembut, anu teu kasar gitu. Kade tati ayeuna teu kenging sakali-kali deui nyarios nyentak ngabentak ka ibu jeung ka rama. Teu kenging ngomong atuh, teu kenging eta oge. Hukumna teh dosa anggahota badan eta teh. Sanes dosa mulut, dosa anggahota badan. Siap deh Alki. Siap deh pajak. Siap Iklima. 2. Megatkeun baraya. Dosa anggahota badan nu kadua nyaeta megatkeun baraya. Megatkeun baraya teh geus sia. Lain dulur urang aya nama maneh teh. Tah dosa eta teh teu kenging. Pasea misalkeun deal jeung paja naudzubillahi min dalik. Cek deal teh. Maneh teh paja lain adik aing aya nama lain dulur urang. Keheul aing tah eta teh dosa teu kenging. Doraka eta teh. 3. Milaraan atanapi nganyeri tatangga. Teu kenging milaraan, teu kenging nganyeri tatangga. Kumaha nganyeri tatangga teh nya? Ngomong goreng ka tatangga teh. Nyarekan tawa kumaha we? Terang nganyeri. Piraku teh terang. 4. Ngahideungan rambut ku warna anu hideung ulah eta teh. Dosa. Ngahideungan rambut ku warna hideung. Entong. Ngahideungan rambut ku warna hideung ulah. Atawa ngacet rambut ku perkara anu matak ngahalangan kana cai. Jadi ku dicet teh lamun adus si cai teh tenepi kana rambut. Ulah deui eta oge. Kuduna teh ngacet rambut teh ulah ku warna hideung jeung ulah cetna anu matak ngahalangan tepina cai kana rambut lamun adus. Paham deh pajak deh Alki. 5. Dosa badan teh nyaeta istri nyarupaan pameget. Ongko urang teh naon? Awewe. Tapi kalakuanana jiga lalaki. Wah nyarupaan lalaki weh hayang kos lalaki. Dosa eta teh. Atawa sabalikna pameget nyarupaan awewe geus puguh. Urang teh pameget hayang kos awewe dikitu-kitu dihaja ulah eta teh. Geuleuh cek di al teh. Kecuali meureunana lain dihaja memang kitu eta mah teu naon da. Engko lalaki tapi kos awewe kala etana teh tingkah lakuna teh aya lain kehendak manehanana mah teu da hese. Ieu lain kehendak manehanana eta mah. Mah tos kitu namanya de Alki. Terus de Alki. Henteu. Terus lah.